Kuring di kelompok 5 bade nepikeun warta dina Bahasa Sunda. Perkenalkan kelompok abdi nyaeta Abdi Kaila Bade Sabrina, Abdi Audi Maharani, Abdi Amanda, Abdi Keisha Puspawati, Abdi Anindita Paramarta, Abdi Muhammad Wahyudin. Mugia warta anu sim kuring tepikeun bisa nambahan ilmu jeung informasi bagi sadayana. Wilujeng nyaksikeun. Wilujeng sonten pamirsa, tepang dari sarang Abdi Kaila dina program Warta Pasundan dinten ieu. Aya hiji kajadian anu ngagegerkeun warga di RT 3 RW 5 Desa Sukamaju Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Saurang budak awewe dilaporkan leungit selami 3 poe saat tos diculik ku jelema teu dikenal. Numutkeun keterangan pihak kepolisian, korban diiming-imingkeun permen ku pelaku. CCTV warga oge hasil nembongkeun kumaha carana pelaku ngabawa korban ngagunakeun motor. Dina rekaman CCTV, korban ketingali keur main nyalira di sisi lapang. Telami aya saurang jalma make inget hideung ngadeketkeun korban bari ngajak ngobrol. Bari langsung dibawa ku pelaku ngagunakeun motor. Pikeun terang langkung jelaskan kejadian ieu, urang langsung wae ka reporter kami di tempat kejadian. Kumaha Audi kaayaan di ditu? Muhun Kaila ayeuna abdi aya di lokasi kejadian penculikan di RT 3 RW 5 Desa Sukamaju Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Di tukangan abdi ieu mangrupikeun lapang kosong tempat Amanda terakhir katingali satu acan ngalengit. Numutkeun keterangan warga, Amanda waktos eta keur main di lapang. Telami aya hiji jalma ngagunakan motor ngadeketan korban sareng ngajak ngobrol. Ayeuna abdi paranto sareng salah sahiji saksi mata anu ningali langsung kejadian ieu. Keisha tiasa dicaritakeun kejadianana. Mohon Amanda keur main nyalira di sisi lapang. Terus aya hiji jalma ngagunakeun motor ngadeketkeun Amanda. Nuhun hatur nuhun karena keterangan anak Keisha. Urang balik deui ke studio. Muhun Audi hatur nuhun kana laporanna. Dumasar kana keterangan saksi sareng hasil laporan CCTV, pihak kepolisian langsung melakukan pencarian ka sababaraha tempat anu dicurigai janten lokasi penjemputan korban. Saatos melakukan panalutikan salami 3 poe, pihak kepolisian akhirnya hasil mendakan lokasi di mana korban disekap. Ayeuna pihak kepolisian nuju melakukan penggerebekan di lokasi eta. Tolong, abdi hoyong mulang ke bumi. Cicing ulah ribut. Bisian. Polisi, buka pandayana. Kumaha ieu? Tong lawan. Tong lawan. Pak, tolong abdi. Tenangnya, ayeuna ajeuna parantos aman. Ayo maju. Pamirsa, ayeuna pelaku parantos hasil diamankan ku pihak kepolisian sareng dibawa ke Polsek kanggo dipariksa langkung lanjut. Ayeuna abdi parantos sareng Pak Wahyudin ti pihak kepolisian. Pak, naon motif penculikan ieu? Ngemutkeun hasil panalungtikan awal, pelaku gaduh rencana ngajual korban ke luar negeri, pikeun menangkeun artos. Nanging pihak kepolisian hasil nyelametkeun korban sateu acan korban dibawa langkung jauh. Kumaha kaayaan korban ayeuna, Pak? Alhamdulillah korban selamat, nanging masih trauma akibat kejadian ieu. Pemirsa, korban penculikan anu leungit salami 3 poe di ayeuna parantos hasil diselamatkeun sareng pelaku parantos diamankan ku pihak kepolisian. Kejadian ieu janting pangeling-eling pikeun urang sadayana supaya langkung ati-ati sareng henteu gampang percaya ka jalma anu teu dikenal. Itu laporan di tempat kejadian, Abdi Audi ngelaporkan. Hatur nuhun Audi kana laporanna. Mugia kejadian sapertos ieu henteu kajanten deui sareng urang sadayana kudu tiasa langkung waspada.
Abdi Kaila pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksikan program Warta Pasundan dina dinten ieu. Wilujeng sonten sadayana. Tilu loli mil kita setara sareng 120 kalori.